meriang, aduh. Awih dia can budak luka dia. Ampun ting. Si Mi pun awih kan dia aing keur meriang. Meriang, aduh. Aduh. Nikol. Buset, korongkol wae sih ya. Aduh, kacau aing malah. Segala muriang. Aing meriang ya, aduh. Sia mah. Dia kemana wae? Aya aing di mana kabar lewat hitut. Buset dah. Aing ngau kota. Bukan duit. Palingan. Telepon WA dibales. Aing maon ke dia. RW bagi sembako. Ah, Pak RW bagi sembako. sakali deui Pak RW bagi sembako. Aing cagel. Ayo sembako mah aing cagel. Sembako cager. Ayo, ira. Sembako mah aing kitu boga bias-bias acan di imah ieu. Ayo mangkat. Yuk, nama aing mun kita di RW rek minta kulkas, TV. Sembako mah beas, mie goreng, sarden, kangkung, bayam, cesim, jeung sampo eta lalaban. Terong ge bakal dibere. Sudah aing kulkas, TV dong. Eta mah jopres. Ah, ayo. Sembako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah belami. Ayo jangan lupa pidato. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jang. Iya, kumaha aya naon? Cari. Iya. Ini budak kergering. Urang teh bere kabar. Di imah PRW bagi sembako langsung jeung. Geus aya sembako PRW na ieu. Sembako naon? Eta anu di pamerintah teh PRW anu menang kulkas, TV. Eta mah doorpress, menang beas. Beas. Jadi sembako teh kieu Jang. Sembako Sembako teh alhamdulillah urang mah tos didata 90%. Adapun pembagian anak orang tinggal kebijakan di pemerintah atas. Tah presiden, gubernur, tapi ke kecamatan, ke tingkat desa. Tingkat desa pun tidak tahu berapa yang akan di ACC dan nanti kan dipilih-pilih. Jadi tetap ya. Atuh henteu, ieu ge teh apa Jang? Itu masalahna ieu ge can aya informasi. Ieu ge sarua karunya kan masyarakat kurang mampu. Tong terlalu diharap geuning can cair keneh bae geuning Jang. Itu Can cair ya. Ya aing geuning di wae ieu mah urusan aing teu beunang sembako ieu. Aduh, aing mah. Aduh bere-bere naon teh PRW? aya kopi mah aya. Siap kopi mah siap. Kajina kopi ge dah. Kopi mah kopi. Siap dah, Kakak. Kopi heula. Itu tos paham ya nama. Paham, PRW. Terlalu berharap. Nah seperti itulah, sedangkan pengajuan mah 90% di wilayah urang mah tos diajukeun. Itu jadi can apa seperti naon sembakona. Itu geuningan lamun di Facebook, di media sosial mah rame. Da RT RW wae nu karunya mah ayeuna teh menang tekanan di masyarakat. Mana sembako Ditagih wae. Ditagih wae Jang. Itu Urang bedakeun apa lah? Geus naon wae, geus. Penting orang dah.